Oh jamaah, Alhamdulillahilladzi syarafal umura bitadbirihi wa adala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa zayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bitasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la fi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa safiina wa maulana Muhammad ibn Abdillah safiyika wa habibika wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu syi'aral Islam min dulmatil kufri wa kubahihi amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu hakun wa ghairuhu dhalalun wa kufrun. Al mukarramun para alim ulama nuku pribados di hormat kahatur ketua DKM Masjid Miwah Rengrengan sadayana ngahaturkeun nuhun kana panglem bapak miwah ibu, muga-mugi naon rupi anu parantos didermakeun kanggo acara ieu sing dijantenkeun ladang amal kahirupan dunia rauh akhirat kengeng kabagjaan. Sadayana pamaksadan muga-mugi dikabul ku Allah ku wasilah sinareng fadilah kautamaan milali ilmu dina ieu wengi. Ngaos sakedap selenting bawaning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Masih kene aya jalmi anu ngalakukeun amal ku atas dasar kagaliban. Jadi kumaha ramena we di urang mah. Selenting bawaning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya cenah saha nu ngajuru salah sajeng Sabtu kudu numpeng. Sabab Nyi Roro Kidul rek pindah ka Jangari narumpeng teteh. Ai rajaban teu udunan. Kitu jelema ayeuna mah mit amit. Tong seuri atuh eling ece. Naon deui atuh cenah anu kedah dibahas ngaji sakedap. Dina Al-Qur'an surah Al-Isra ulah dibaca surat sabab tak marbuto. Ulah dibaca Al-Imran tapi kedah dibaca Ali Imran sabab eta nami keluarga Ali Imran. Jadi urang mah rame nawe surat surah ai surat mah surat gade tah. Surat cinta diawali ku kalimah tasbih. Subhana maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu maha suci Allah. Ajengan punten menurut ahli tafsir mufassirin ayat ieu nu kedah dipayunkeun sanes biroyi tapi biqalbi ku kaimanan lain ku akal. Matak aya jalmi nu percaya kana Isra sinareng Mi'raj aya nu henteu aya nu munafik. Sedangkan dina pendapat termasuk akidah samiyah wajib mempercayaina. Sabab punten mujizat nu kadua nu pangageungna saparantos Al-Qur'an nyaeta Isra Mi'raj. Hiji sasewe ngaji teh. Jadi subhana teh tasbih maha suci Allah. Ngaberangkatkeun saha bi abdihi. Nah geuning teu bi rasulihi, teu bi nabiyihi, teu bi Muhammad nandakeun yen rasul teh ngalaksanakeun Isra sinareng Mi'raj teh jasadan waruhan.
Aya nu nerangkeun ruhna hungkul, aya nu nerangkeun jasadna hungkul. Jumhur ulama sepakat nu paling utami jasadan waruhan. Sabab kalimatna ge bi abdihi. Sakali deui anu diberangkatkeun saha? Jalmi anu suci. Anu ngaberangkatkeun Allah anu maha suci. Di mana tempat anu suci? Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil kanggo nampi amalan naon? Amalan anu suci, salat. Allah maha suci. Nabi Muhammad maksum terhindar tina dosa-dosa alit, jalmi nu suci. Tempatna ge tempat suci Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa. Kanggo nampi naon? Salat diawali dengan mensucikan diri. Kari-kari pantas teh cek masyarakat umum. Rasul ngalaksanakeun Isra sinareng Mi'rajna naik buruk. Ari burukna teh digambarkeun awewe hareupna tukangna kuda ngahina ka umat Islam yen Rasul resep awewe nafsu kuda. Eureunna nu boga gambar buruk kitu tah saha? Ayo istighfar. Anda telah melecehkan nabi Anda sendiri. Di urang mah baheula kungsi gambar buruk teh rame. Di Parajang di ruang imah malah nu bogana ge ustad teh. Aduh ya Allah ya Karim ti mana mimitina gambar eta. Ari buruk teh barkun aya bil makna kilat. Manya nabi babarengan jeung awewe bari lain muhrim. Nit amit. Pantes teu boro-boro kitu agim gara-gara nyanung rieut nu ngonang. Eta teh cacakan bener nyanung. Mata kurang ge lain mung nyanung sieun eueuh nu ngonang. Demi na ge hayang ieu teh. Mata kuak lieu ge sugane aya nu herang. Ari pek teh gini nglarunyem eueuh ah. Ibu diawali dengan mensucikan diri. Kumargi kitu ya sangkan orang hirup bagja di dunia rauh di akhirat. Ulah nikahkeun ka hirup di dunia kaboga maut ka neraka. Pancilaka dua kali atuh hirup kitu mah nya. Keun bae atuh urang di dunia sederhana jadi ahli surga. Lain amin amal dengekeun. Amin amin amal petot maneh mah. Hiji ya oleh-oleh ti ajengan supaya hidup teh iskariman au mutsahidan hirup mulia maut sahid. Ulah ieu mah hirup hina maut qaid. Bu amalkeun ngaji mah nu murah meriah we meka pake lah. Al wudu qabla ta'am yampil pakri. Saha jalmi anu memeh dahar abdas heula moal miskin dina kahirupan. Sok abdas rek dahar. Pahingan balangsak sia mah. Mit amit keur mah keur tara nyebut teh tarik ieu ka era. Eling atuh karek nyaho rek dahar abdas. Telat tarangonang. Batur mati baheula nyahona ge ieu mah karek ayeuna. Paingan hirupna teh kismin imit amit Batur mah HP-na ge BlackBerry ieu mah Black Butut. Batur mah tingali mobil ge Karimun ieu mah Karigek we. Batur mah tingali imah make parabola ieu paraseuneu. Ngeleuweun we ngebuel. Tolong, ini amalan ahli surga. Sebelum makan apa? Memeh tuang naon? Abdas. 2. Sangkan hirup bagja yeuh amalkeun. Al wudu qabla naum fahuwa indallah sakidun. Siapa orang yang berwudu dulu sebelum tidur, insyaallah dia hidup mulia maut syahid.
Osok abdas rek sare. Bapak-bapak osok rek sare abdas heula. Udud, de mane mah udud. Rek sare teh udud hayo. Boro-boro abdas ngelepuh we hayo. Ngabejaan tak kan sok ngaroko siapa kita paru-paru. Hei, nu sok ngaroko panyakita paru. Nu teu ngaroko panyakita rupa-rupa. Pak, ya Pak. Kan hei, arek sare teh abdas heula. Ayo he udud. Ibu-ibu asok abdas heula rek sare. Awewe ayeuna mah nek sare teh pelembab. Awewe ayeuna mah nek sare teh pelembab. Pemutih. Da kokoloteun moe wae pare. Halis we kahebos ku open. Hayo we kitu. Cantik teh relatif bukan dengan kosmetik. Sentuh dong wajah dengan air. Tak iya ngaji mah nu kieu nu sapopoe. Tong wakan luhur-luhur. Da ayeuna salatna lamun abdasna teu sah bade kumaha? Ayeuna tawaf kedah ku abdas, baca Al-Qur'an mensucikan diri. Bagaimana dia akan haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah kalau berwudunya sudah tidak benar? Sapina, Fathul Mu'in, Fikih Sunnah, Subulus Salam, Kifayatul Akhyar, bab awal, bab pengantar, bab tentang kebersihan. Meh tenang, hate teh abdas heula rek sare teh. Da sanajan ayeuna duit loba ge ari bayeung yang hate mah moal jadi kanikmatan ece. Hegra rasakeun piung joya mu kena gelombang cinta. HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba sawah lega. Anger we sare teu tibra, daang teu mirasa sabab batin kasiksa. Ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Mata ngadengekeun ngajina ge bari nyarane beda keur teu ngeunah hate. Make nyararane. Jadi kanyahoan imit amit. Yeuh tong ganeng nu nyarane teh keur nyebret. Osok abdas heula rek sare. Ieu teh rek kumaha ya teh? Da kuring mah mau balik biasa. Mohon maaf ajengan kuring mah tara ngabahas politik-politik lah tara ngaji we geus ah. Politik teh poho kanu leutik ah. Menang itu menang ieu ge ngabohong haseum ah. Anu pugu mah menang sorangan we heueuh. Nya. Hei. Bade kulem naon? Bade tuang? Masya Allah ya karim mia. Orang Arab bilang sangat luar biasa. Kues, bagus katanya. Dan Nabi mah dugikeun ka pupusna ge ajengan punten ya, dawa wudu ya. Nalika anjeunna pupus masih dalam mensucikan diri. Abdas ya rek sare teh. Tah supaya budak sehat, soleh, anak solehah, anak sabik, terang sabik. Ari sabik teh kieu ye, anak leuwih mulia tibatan inung bapa. Bapa supir angkot, anak jadi pilot. Allahu Akbar. Inung dagang lotek jeung bala-bala, anak boga toserba. Ngan aneh kunaon ari tukang lotek sok montok. Nah cenah ajengan tukang lotek sok montok sabab tiap aya nu meuli diasa aneh hayo. Sakali meuli 5 kali diletak. Ayeuna lamun 50 urang sabaraha kali? Lamun sakali meuli 5 kali, lamun 10 kali 5 50. Lamun ayeuna kali sabulan nya heueuh jeber. Punten kanu montok. Eta ibu montok tukang lotek sanes. Ibu hoyong teu boga budak kitu. Bapana kulit macul kulit tanur, anak jadi insinyur hayang. Bapana inungna apa juz 30, anak apa 30 juz halus. Hoyong kitu. Abdas heula memeh kulem jeung garwa. Saha contona cenah ajengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Gaduh garwana 2 Siti Sarah sareng Siti Hajar abdas heula nek sare jeung pamajikan. Pamajikan abdas, Nabi Ibrahim abdas. Boga budak ajengan model Nabi Ismail. Fatimah coba putri Rasul dijamin ahli surga, Masya Allah ya karim. Carogena Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah boga budak Hasan jeung Husain
teu ngadoreksakeun dunya jeung akhirat nyenangkeun. Abdas heula duanana ge rek sare teh. Oh sok ibu abdas ta bapa rek sare jeung pamajikan. Kuku Bima. Tak anakna teh rajet teh beungeut tak enda ngadaangan wae cap meong. Lain seuri sia eling dah heueuh. Loncah. Majarkeun gerenyem nilem imit amit aing. Nek naon kikituan era atuh ieu? Nog meri dikocok make seprit. Tak budakna teh budak-budak Manila we. Ari anak hayang mulia ari kalakuan kitu patut. Melak cabe teh jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, hade bakal menang nu hade, goreng bakal nu goreng. Lamun urang abdas heula meme sare, insyaallah ajengan anak teh mulia. Nu kieu we sapopoe ajengan lah ngaos mah nu sapopoe lah, geus teu kudu riweuh-riweuh. Abdas heula rek sare teh, elingan salaki teh. Akang kulan, bilih akang bade ngalap suka ka diri abdi, urang abdas heula. Nah hanya yang make gitu cek ajengan ticipanna sugane atuh urang teh diangkat derajat kemuliaan ku anak. Abdas kapancuran curcor cai harerang di papaes malah mandar kemang warna-warni. Batur mah ya Allah keran koloncor ieu mah ngarojok heula gomong. Madaangan nu kitu naon teh maksudna ngararewa teuing ih. Tilu opat ya bade tuang naon bade kulem bade bersenggama opat tukang dagang ya nu sabuneureun hei dibere ilmu ya wa tizaratan lang tabur tizaroh bakal berkah manfaat cek bahasa Sunda mah sugih mukti tur islami ladang tani bisa kabeli mobil Camry model kiwari HP na Blackberry, nginum na ge strawberry, duit na ge salamari, bari pamajikan gelis model bidadari. Bisa ngalaksanakeun ibadah haji sanes kanten poligami. Tina tani teh bisa ka Mekah, lain tani timbul daki, dagang timbul hutang. Memeh dagang abdas heula, memeh melak pare abdas heula. Jujur tukang tani, osok abdas rek ka sawah. Paingan balangsak sia. Mit amit sawah lega awak begang puntenna ya ka nu begang ongkoh lega sawah awak begang mikiran wae keong eueuh mikiran beurit hei tanyakeun ka Mama Ciharasas hei kingali taroskeun ka Mama Benyot abdas heula cenah ajengan kamari ka sawah kuring abdas tapi geuningan pare kala ka hapa keun bae pare hapa amal bener ulah ieu mah amal hapa pare pan cilaka dua kali arek kitu hirup teh hapa duanana abdas memeh dagang tah meh teu salah mulangan ieu mah der peuting-peuting nu balanya mulangan 40.000 al ditingali duitna 10 atuh ngelel jeung ka tukang dagang ulah sok nginjem duit ka Kosipa tah saha sia sok nginjem ka bank kuriling ai riba haram teu anu nginjemkeun dosa teu anu nginjem dengekeun tanu sok nginjem ka Kosipa nu ngawarung biasana teh kitu teh kamari ge tatangga kuring ih liat kerupukna ge eueuh kamajuan nginjem tilu kitu mah ulah sok nginjem kanu kitu ece bade namut nu aman aya ieu hoyong kami toha nginjem duit mah kami toha ulah ka Kosipa matak neangan mitoha teh nu beunghar sawahna lega duitna loba anakna hiji-hiji lain saukur beunghar kuring nek mere penjelasan ieu nu penting mitoha geringan ta eta beres hajat mitoha maot yes arifek teh nu maot teh panganten Anda belum beruntung coba lagi emangna ale-ale hei jamaah bade dagang abdas bade tani mohon maaf izin Pak saya pernah ceramah ka Purwakarta ka Pleret salakina teh kuli bangunan imahna ge setengah badan dan nu penting mah kebahagiaan hati atuh bukan harta
Ya mah darag-darag ini ka dia hayang sate tenang make tiung hideung. Kacamata eta teh lain gaya panone bintit da parasea wae. Allahu akbar. HP diutak-utak ari pulsa eueuh. Cumi teh nu kitu teh cuma mijit. Nu kitu teh ngaranna teh pakir miss call. Ajengan kuring ngaji ka pleret. Imahna setengah badan handap teh mok luhur bilik. Curcor cai harerang di papaes malah mandar kemang warna-warni. Imahna lain minimalis, mobilna teu Alphard, sederhana we. Ajengan hatur lumajeng cenah ya tuangeun leuteun sor numikeun teh anakna. Rada curiga ye hate ye. Sedeng anakna teh da. Cing teh bapak damel naon? Kana bangunan. Ibu naon? Dagang. Nah cing teh ngonang ka abdi walimatus safar rek ngalaksanakeun ibadah haji. Pidoana ajengan abdi teh bade ka Mekah. Ngica serang? Henteu. Atuh gaduh hadiah? Tidak. Nah atuh ibu teh ka Mekah. Kieu ajengan anak abdi teh kaluaran alia. Meuli pulsa di pleret, papanggih jeung aki-aki orang Bandung, tukang besi tua geus kolot. Kenalan ta'aruf, pek teh budak teh dicanum. Nyaaheun eta aki-aki teh kamin tohana teh dikamekahkeun inung bapana teh. Alhamdulillah ibu hoyong ka Mekah, bapak hoyong ka Mekah, bikeun budak ka aki-aki ka Mekah teh anak keraje. Ieu mangpeglobah aki-aki ieu buru ararek moal. Nah aki-aki ngajalajar. Ibu mah ari ka Mekah hayang ari amal petot. Arek tani bade dagang. Cing bade tumar ari Nabi dagang teh. Dibere gelar Al-Amin, terpercaya jujur, sabab Nabi teu pernah make sumpah palsu. Pancek jurumia sumpah teh diawali ku huruf 3. Wow bajeng ta. Nabi mah nya ge sok dagang teu pernah ngurangan timbangan. Nabi mah yeuh dagang teu pernah nawar anu barang keur ditawar ku batur. Jeung Nabi mah dagang teu pernah mulangan ku korma. Nah ari di Indonesia meuli baju di pulangan es bomon. Tah saha anu dagang kitu tah? Hayo di mana dalilna ente mulangan ku es bomon? Meuli baju mulangan ku es teu eling sugan. Mun meuli es bomon di pulangan baju tak meunang. Yahudi hungkul dagang gitu mana Yahudi da kuring ge sakola teh lain dengan saukur jeung masantren sakola lain S1 S2 ngambil konsentrasi hukum Islam teu meunang mulangan kuno kitu teh yarfa'ullah barokata min kasbim diangkat ku Allah kabarokahanna ge arek barokah hirup teh ikuti jejak Rasul ulah ngurangan timbangan dagang teh. Kemari kuring Allahu Akbar kana bus tukang ngasong jeruk mandarin manis dan rindu dijingjing matak gining dibawa matak gaya si madu cenah sabaraha cing teh Kang sakantong 10.000 ajengan cing teh atuh sakantong ya si madu nya duh ai diasaan teh si cuka mending noel aduh amang geuningan haseum jeruk teh tong ngadat ajengan masak keresek abdi masak karung hasem kabeh cenah heuda manehna ge meunang meuli urang teh jadi jempling dikitukan mah heuh sia kumaha maneh cing da ingat heuh pan manehna ge meunang meuli badan hasem kabeh sakarung komo manehna mah ai urang sakantong hade tah tukang ngasong tah duh cocok tah jadi caleg tah. Hayo hirup teh rek naon atuh di dunya teh da moalana kudu loba amal ulah hapa nek dagang naon tah kamari kuring di Panemong ajengan lain beja tukang tamal ban ka Mekah ai berkah mah hirup mah kitu naon oge ayeuna toko ngajajar jadi musibah rek naon kiriditan beki loba unyak anyuk ka ditu ka dieu nginyeum ka kosipa
Dorog-dorog nyium di ka anu piriweun. Abdas memeh dagang, abdas memeh tani. Dina kitab taklim ilmu bersih moal sumping kanu kotor. Abdas heula nek tolab. Abdas tadi. Bat bread bro teh ka madrasah teh. Matak ayeuna mah kitu beres ngaji edan deui we teh. Da elingna teh sajam keur ngaji. Survei membuktikan pan loba awewe make tiungun aya rajaban beres rajaban dilaan hareudang ararateun bayeungjang abdi mah apal sok make tiung jeung nutara make tiung heg make nyengsol nutara make tiung mah nyeng dar diomekeun atuh kanyahoan amit-amit pamajikan saha teh ka era amit-amit atung kewe urang geus balik omekeunna ajengan amit-amit jelema teh kararitu da boro-boro di akhirat di dunya ge geus nalang werak ibu bade mencari ilmu itu berwud biar ilmunya membekas ongko ka madrasah tapi ngomongkeun batur yang merusak amal hasud iri dengki goreng sangka salah sangka iri dengki tabeak si amal teh capek gawe teu kapake ngomongkeun batur hayo balik ti madrasah ibi geus kaonangan acan uang geus kaonangan acan abdi mah karek balik ti onangan ngabejaan dagingna liat bedegong jelema teh ari daging hayang hibu ari kaonangan 3.000 mata ke ajengan kalau menek hajat merekan we geus selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 10.000 hipu 3.000 lihat gitu kesel urang mah ka indung maneh teh da ayanya nu sok ngomongkeun kitu nya aya nu kitu jang heuwa maneh amit-amit kalar itu nyebret hatena teh garoreng hayo hei rek tolab teh tamana tasri mana santri rek tasripan arek sorokan nek ngerab abdas beh membekas kuring pan kapungkur alumni Manonjaya Tasikmalaya nuju zaman uah jang abdas heula rek ngaji tafsir teh sugane atuh hiji-hijieun aya nu nerap da membekas ilmu teh ku uah mah da uah mah ngajina ge tara-tarik di masjid teh teu make speaker sora nu kahiji jeung sora anu tungtung ampir sarua katarimana abdas ya rek tolab teh meh ieu tah membekas ieu mah beres ngaji nyebret tatangga meuli termos manehna ngagolak nah cek termos teh jadi ece nu saheng batur meuli motor sing kiciwis deket warung hei si eta sia motorna anyar monang nganyok keun da moal miluan mayar da anu kudu panas mah knalpot nah cek kenal potnya jadi ece nu ngebul mit-amit kararitu ayeuna mah nyalebret jagalah bareng-bareng moal dipenta udunan jagalah jangan nah ieu nodai ieu kotori geus teu akurnya bareng hayang kawin win nah ieu budak turunan akina ieu kawin wae ieu jagalah cicing kumaha Pak Haji jagalah istri jangan kau sakiti tangisan istri tangisan bidadari ulah sok molotot ka pamajikan teh molotot we tak pamajikan teh begang da dipolototan wae punten wae kanu begang HP BlackBerry TV LCD mobil Avanza PPTi tipe G tapi awak begang da salakina molotot wae dibawa ka bidan normal dicek ka dokter gigi teh aya penyakitan penasaran awak teh begang-begang teuing dirongsen teh ka rumah sakit gambar salaki we keur molotot hei anu begang rongsen isukan punten we ya kanu begang tapi ulah waka sedih nu begang
sabab kieu ajengan anu begang keur mahal ayeuna. Nah cenah teu puguh ajengan tadi kudu dirongsen nu begang, tapi geuningan ayeuna nu begang nu mahal. TV ipis mahal, HP layar sentuh ipis mahal, badag geyebed kirang pajeng ayeuna teh. Punten we ya kan bararadag kirang pajeng. Ih ieu HP teh HP ulama teu ngomongkeun awewe. Mit ami i garoreng hate orang dieu mah mit ami. Hei, jagalah istri sareng. Jagalah, jangan tangisan. Ceramah mesti berimbang. Jagalah suami, jangan kau hianati. Berilah izin kalau berpoligami. Oh yes. Emprak sia budak kinung maneh ngagoler oge. Budak teh ngadukung bapak. Moal diseusehan sia isukan baju. Inung maneh teh nyebret. Ibu, tolong tuh sama suami kasih tahu. Moal wani molotot, wala tuqabbih ba'da tasjid ditekan 2 sampai dengan 2,5 harkat, tidak boleh kasar. Lamun jelema sok abdas leuleus tah hatena dengekeun tah lalaki, dawa wudu atuh hirup teh. Kumajikan diusir bedegong. Rumah tangga jeung maneh kamajuan. Cek pamajikan teh hayang maju mah naik gorobak. Balik sia ka Cikeni. Akang ngusir, heuh. Aing mah rumah tangga jeung maneh hayo we neumeureun. Anak kumaha? Bawa 2 anak aing mah teu ngajurukeun. Aya TV gono gini milik maneh, bawa TV, bawa lamari, bawa budak urang ngilu atuh ngenong. Mit-amit ih heuras ih lalakina teh. Jeung bapak-bapak ulah sok salingkuh. Ulah sok nuna duit na kopeah tah saha tah. Nyempil na kopeah. Dipenta duit eueuh, dipenta duit saman teu boga. Ari nguseup bisa. Hayo we sia nyeun eupan. Lamun hayang daang bere lukut. Meureun nguseup wae atuh. Da apal lah katingali wajah-wajah jeujeur. Apal ajengan nu sok nguseup mah begitu sasalaman. Aduh leungeunna teh hideung kapoe wae. Jeung cium tangan teh bau eupan. Bu, ibu, bade tuang naon? Bade kulem, bade tolak, bade tani. Sudah dulu. Hadirin jangan berbelanja kemana-mana karena saya akan kembali setelah yang satu ini. Lain baheula keur masantren cai herang, ayeuna geus jadi ajengan herang deui. Asa hayang urang teh cai kiruh atuh. Teras Bu, siap 2 jam? 2 jam? Anda puas, saya lemas. Dari ngaji mah kumaha pulsa. Ari 500 mah SMS. Bu, berwudu ya. 2 kunci keberkahan. Amalkeun yo oleh-oleh. Lamun hirup hayang berkah. Jeung ari harta teh lain berkah. Mohon maaf, ilmu bukan yang mesti bertambah itu ilmu. Wa ziyadatang fil ilmi. Ari harta mah lain namahan. Wa barokatan fi rizki, berkah. Duit loba anak kana narkoba daek. Sok ayeuna duit loba hayo salaki ka ditu ka dieu we salingkuh. Ieu nyebret. Nu penting mah berkah hirup mah, harta mah nu kudu ziyadah mah ilmu jeung amal. Ya mah harta hayang namahan, amal petot. Naon cenah ajengan kunci kabarokahan nu kadua? Dina kitab Durrah malah saur pondok pesantren Al Amin almarhum ajengan ayeh. Hei, sodako. Pan hadisna ge jelas, as-sadaqatu bi asratin. Sodako hiji bakal diganti ku Allah jadi 10. Kasaha cek Imam Asyuyuti lamun urang barang bere ka anak yatim.
pan sedekah dina bulan Sya'ban beda jeung dina sasi Rajab. Sedekah dina sasi Ramadan ageng pisan. Ibu sedekah hiji diganti jadi 10. Lamun barang berek ka anak yatim cing ai harta rek dituang ku nyalira, harta teh teu meunang di monopoli, kudu dibagi. Sing inget tina harta urang teh aya keur tatangga. Mata kampura ieu ka bapak-bapak. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimu fil amar fil madinah aqama, atu fil amar fil madinah ata. Salat wajib, zakat wajib pikeun nu nisab jeung haul, dengekeun nu baleunghar tina harta anjeun teh aya hak batur. Ulah diteureui we hayo ku sorangan. Titah zakat pare nu wetan, nek zakatan moal, nek didaang jeung jaramina. Teureui jeung keongna, sok hayo letak teh jeung leutakna sakalian. Da Allah mah moal bangkrut sanajan ente teu zakat. Sing ingat hayang berkah bertambah sedekah. Al-Maksum di Bandung usahana luar biasa. Haji Oting almarhum di Sukabumi tamatan SD pom bensin Pabalatak. Tos serba selamat tuh Haji Makmun di Joglo, Cikidang, Ramayana, Ciranyang, Sukabumi, Cipanas, Bogor, berkah bertambah. Sabaraha atuh ajengan zakatna oge. Sing ingat atuh dina bana urang teh aya hak batur. Ieu mah samping BHS Horban Kasmiri. Salat Jumaah aya koropak nunutan. Api-api mun aya koropak jauh beunta hiji da can jauh pisan jauh we beunta dua anak buah Bang Madit amit aing si Bahlul kitu mah ece cing lamun ece nginum kudu kieu teh ece nginum kudu kieu teh kudu meh sehat nginum meh hayo teu kieu dioperasi prostat. Isuk dahar, berang dahar, penting dahar, tak kudu modal. Ya mah isuk daang, penting daang, berang daang, teu modal kabebeng. Tina tani didaang, tina gaji didaang, tina bisnis didaang, teu dikaluarkeun, tidak sehat hidup Anda. Dengekeun tanu geringan sia. Oret matak geringan ge maneh mah. Sebal dari sagala didaang ku sorangan atuh. Sing ingat ibu ka anak yatim, ka fakir, ka miskin. Baheula mah lamun 2 poe di lebaran teh sok silih anyangan tatangga jeung tatangga teh demi manya kuring kudu make huruf kosam. 2 poe di teh ti imah eta teh geus nyieun plek keder. Kalapana seungit geuningan. Dapros geuningan. Kutu mayang. Angka 8 iraha rek nyieun angka 8. Wadahan geuning kana nyiru tutupan ku ulen. Nyai anterkeun ka si teteh, anterkeun ka imah eta. Tidinya anterkeun deui ka dinya. Eurihkeun deui ka imah itu. Balik deui ka dinya. Eta isa teh balik deui ka si eta. Ceuk salakina teh mamah ye daging ti urang. Naha ku bapa di benangan heueuh. Kueh ali teh pingsan. Ceuk kueh ali teh geus tong diurah eueuh. Capek ti isuk. Da lain barang berena, lain tuangeunana menghargai tetangga, betul. Awas dah, hei ka tukang dagang. Tukang dagang tolong didengar biar berkah bertambah. Siapa yang menggerakkan hati orang lain untuk datang ke toko kita? Allah kan. Salah satunya adalah doa anak yatim. Sing ingat. Barang berek ka batur teh. Ulah didaang ku sorangan hirup teh. 2 ieu. Diganti ku Allah 70 kasaha kadulur keke ustad nah make beda ari anak yatim 10 ari dulur 70 pancek kuring ge sedekah lain zakat panjakat mah 8 asnaf amilin mualaf ibnu sabil fisabilillah jeung sajabana sedekah memeh batur dulur sing ingat kadulur ieu Pak Haji da meureun teu kabeh dulur geus ka Mekahnya acan Ibu teu kabeh dulur boga imah pan. Aya nu pilot geuning nyempil di kolot. Aya pila geuningan di pipir sakola. Guru SD biasa nama. Cicing guru SD. Urang adi 2 ajengan
Lanceuk 3 teu kabeh jadi mubalik. Adi 2 lanceuk 3 bapak geus maot indung geus kolot. Minangka anu rada nyongcolang dari sisi materi teh kuring. Wajar kan kuring barang bere ka dulur. Kamari poe Salasa ti heula nek saman dulur teh ngajalajar marenta duit. Nyahoan da meureunkeun loba nu ngonang. 20, 40, 50 kumaha we disesuaikeun jeung kebutuhan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Aku berikan rezeki yang tak disangka. Loba nu ngonang tina samen deui tah. Merek kanu samen nu ngonang teh nu samen we hayo. Ayeuna ge dititah ka kepala sekolah teh samen deui cing teh. Wah ajengan da atos cing teh. Samen cing teh. Daek da urang mah merehan deui kanu samen. Hirup teh rek kitu nya deung dulur. Tah, saha jeung adi jeung lanceuk para sea parebut warisan tah? Saha? Hah? Adi lanceuk aya nu para sea parebut warisan? Pabalata. Inna aibil makna harfu taukid. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Kabarokahan, kamanfaatan, kamaslahatan moal sumping lamun jelema geus para sea ieu. Para sea we hayo di dewan geuningan kursi pabalatak amit-amit kitu contoh. Banyak keur sidang ningali VCD porno bedegong jelema teh. Jadi lain sidang paripurna atuh ari kitu mah sidang pariporno. Para sea we kieu wae para sea. Sing akur jeung dulur ceuk. Da teu kabeh dulur maju wajar nu beunghar barang bere ka adi jeung ka lanceuk. Adi teh ngajuru inget keneh we harita. Di mana cenah atuh ngajuruna? Ceuk bidan nining Pak Ustad. Ieu Dewi kedah dicanak ka rumah sakit. Dibawa kurang teh ajengan ka ruang dalima. Panu ngajuru mah di dalimanya. Osok ka rumah sakit. Di dalima nu ngajuru mah. Eueuh nu ngajuru di ruang apel. Nya aya ngajuru getih hejo. Sieun bidan oge. Jadi geus meunang merenahkeun atuh. Sok tabrakan di ganaria. Nah, pan tabrakan mah gareuneuk. Jadi geus ti dituna ajengan. Eta geuningan cenah nu beunghar di pelamboyan. Oh nya atuh da kembang nu pangmahna pelamboyan. Eta geuningan nu cenah aduh budak leutik sok di ruang aromanis. Pan budak ceurik dibere aromanis jempling. Meh teu ganeng di rumah sakit. Ari nu muntaber sok di tukang deket makam tah meh gampil. Hampura we ya kanu kakurangan cairan. Ari geus atuh da muntaber mah tere. 7 poe adi teh di rumah sakit nelepon ka lanceuk ka ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Di kantor. Ka dieu heula sakedeung aya naon? Aya perlu na telepon teu puguh na telepon mah. Nu puguh mah pulsana we beak. Manehna XL urang mentari. Atuh nyedot. Datang teh ka rumah sakit keur nyusuan. Lalaki anakna menang hayang kasep ciga uana. Taulah sok surak kitu atuh. Peperieun udunan henteu atuh. Ieu mah udunan henteu surak hayo. Beda nu goreng hate mah da. Dewa aya naon nelpon ka AA, kata dokter boleh pulang. Alhamdulillah ngiring binga sehat nu ngalahirkeun sehat nu dilahirkeun. Bade iraha uwi sonten we atuh nya ke dijemput ku AA da eueuh ngaji. Hampura matak ditelepon ke aya perlu aya naon pangmayarkeun. Wajar teu? Lain wajar kewajiban Pak Haji. Pan bapak geus mau inung kolot. Minangka kuring ge ngomong pan tadi ti heula nu maju teh ieu dipangmayarkeun ceurik adi teh. Nuhun dipangmayarkeun. Didoakeun we sing ka Mekah deui. Amin. Hadis 3 kali ya punten ya. Setiap kalimat penting selalu 3 kali. Saha nu kedah dihormat inung. Saha deui inung. Saha deui inung karak bapak. Dina katerangan eta hadis as-shadaqatu syai'un azibun. Sodako ajaib, sodako ajaib, sodako ajaib. Terbukti dengan nyata. Cek adi teh didoakeun sing ka Mekah deui. Balik ka kantor Kang Haji. Dina meja aya surat. Pak Adi ieu serat ti saha? Ti Pak Dedeh Tapip.
dibuka aya ngaran abdi dinyatakan lulus jadi petugas haji kedah nyanak jamaah Depok di dieu ajengan luar biasa sodako yakin Allah jeung Rasul moal ngabohong lamun urang nulung dulur Allah bakal nulung urang pan anu testing teh loba saluhureun kuring ge leuwih loba tapi kunaon bet kuring anu lulus doa adi nu di rumah sakit leuleus hate teh jeung yakin sedekah teh geuningan datang deui urang teh ka rumah sakit dew aya naon balik deui lain kitu teh bungah jeung sedih doa teh dikabul teh ka Mekah deui ceuk urang eta bari ceurik teh mun bisa mah ngajuru deui we cik teh ari pek teh mung matak tahun ayeuna teh ka Mekah jeung anda di tengah juru atuh cek urang teh nyiram-nyiram atuh meh bisa umroh nyiram encan ngajuru encan tah kitu sedekah arek kieu wae jeung dulur parasea bere atuh tah ayeuna teh ajengan dikamekahkeun disuruh pergi haji saya kasih yeuh dew ka Mekah apana acisna kena ku dikamekahkeun teu ngurangan aja kun payakun Allah berkehendak tidak ada yang bisa memendung mata kudu akut jeung dulur teh kudu aku aya dulur gering longok ka rumah sakit minangka anu teu mampu ngenong bibi pangenongankeun heukeun bae bibi mah lah ka sawah mah ku si amang we cenah da keur melak beuteuy ngenong aya di nu beunghar bibi nu ngenongna keun aya jang dahar di rumah sakit kuring nu meuli aqua silih jeung dulur teh ieu mah ngenong tara barang bawa tara sakalina ka rumah sakit teh beak apel teh beki gering we dilongok ku si eta mah bari jing sieunan bedegong ngalongokna teh mang gering naon kanker aduh eta tatangga kuring kamari maot bedegong jelema keur gering di singsieunan beuki pingsan sok aya wae nu goreng ka dulur teh aya wae teh dulur hajat rek nyunatan ti kuring hiasanana ti kuring raginang kutu mayangna kuring can nilana kudu kitu jeung dulur mah da moal lila hirup di alam dunya teh moal pan manusia nu pangalus teh nu mere manfaat atuh manfaat keur tatangga manfaat keur baraya manfaat keur orang tua manfaat keur agama kitu atuh hirup teh sok aya awewe nu sok ngagogoreng dulur lalaki aya awewe kitu tah ujung sok aya awewe anu nyaah ka dulur manehna wae aya nu kitu hajat dulur awewe mah genep dagingna ge baradal beuluna pisangna bihunna plekeder di rantangan ari dulur lalaki dibere dagingna teh dua jeung tulang beuheung nyeri teteh aya wae awewe kitu aya tong loba omong pokona mah aya pantohan imahna teh nah hanya awewe mah kitu wae aneh ieu awewe mah karitu balik di Mekah dulur awewe sajadah teh kokoneng sorban dulur lalaki totoongan nyeri kacang dua korma opat ari dulur marina mah cai jam-jam ke dina aqua dulur lalaki mah dina kantong es aduh nyeri teteh lain seuri saeling awewe ih awewe mah kitu wae nah hanya tapi teu sadayana kitunya euceun teu nya teu sadayana kitunya tina 10 teh salapan anu saurangna teh geus maot hampir kabeh kolotna ngenong martabak telur kolotna ngenong sate Madura mitoha we ngenong rarong mata mitohana mah da tarang ngenong ari geus araratul nah nya si eta mah kitu wae sebel ka wewe kitu aing meuni hayang mekprek we da geus raja badayna gerek balik moal ngenong mah mong sok dibere rarong cenah hei tadi wudu ayeuna naon soda hiji 10 ka anak yatim 70 hoyong nu ageng hiji diganti ku Allah jadi 700 ajengan manya teu kabita lamun barang bere ka inung ka bapa tah ieu nu rek dipake dasar hukum nah cenah geuning ari ka dulur 70 ari ka tatangga 10 nah ari ka inung ka bapa meuni 700
memeh batur memeh dulur ge sepuh nu kudu dihormat. Kama qala Imam Abu Hasan Al-Mawardi, Bapak Beunghar, Inung Beunghar anak jadi raja. Ayo, bapana Beunghar, Inungna Beunghar anak jadi bener teu? Eta we lamun rajaban Inungna Maman menang snack teh di daang teh jang incu. Eta can di daraang. Hayo sia gradaang lain teu lapar lain. Nyaho sia urang ngejang anakna. Sok matak mawatas ge teh lain jang sodaqoh wadah kue. Di kempit we jang incu. Allah. Ih ajengan teh nyaho wae. Rada gaul gitu loh. Oh dipinahkeun ada heueuh. Amit make dipinahkeun atuh. Jadi kanyahoan. Hei, Bapak Beung, Inung Beung, anak jadi arek sakola cenah ka Sanawiyah Parasu, arek sakola ka Sanawiyah Nurul Bayan, baju boga kongkolong ge dijual dipake biaya sakolah anaknya. Boga antingnya dijual kamari ka toko Dewi di Cikalong. Matak marake tiung ge antingan. Beak ku anak pake sakola. Ngadaguan gaji 13 can aya wae. Allahu Akbar. Anak gering dibawa ka bidan ngajual hayam jago sirenge. Jual we cenah hatu hayam da bana mata talang ragakeun bae hayam dijual nu penting anak cager. Anak dibawa ka bidan. Bapak Beunghar, Inung Beunghar anak jadi raja. Bapana balangsak, Inungna miskin, anak Beunghar da dasar agama, Inung bapak jadi babu. Jadi bujang. Unggal isuk, Inung teh nganterkeun incu ka TK. Beak boga duit ge ku incu dipake meuli lauk cupang. Cicing, lain seri saeling dah heueuh. Ya Allah, ya Karim. Ngalakeong Inung teh. Ngarit bapak teh. Mudak-mudak berit. Matak lamun di madrasah teh sok nyang hunyar, bari nyarane lain tola beureuh capek. Ayo eta nyalang hunyar. Hayo make nyang hunyar sia. Hayo. Atuh eta nyarane bari nepakan ping-ping da cangkeup. Matak si eta mah ngajina teh hayang lila da leureuh. Amit-amit jelema teh kakolot teh karari itu hek ajengan lain bohong. Hayo bukti. Jadi babu Inung teh. Aya deui Inung bapak teh dipuhpekeun di panti jompo. Pan lain cekuring cek dina Quran wa kul qaulan karima akrama yukrimu karimun. Sopan ngomong kakolot. Baca di dalam Al-Qur'an. Kakolot teh kudu sopan barudak ngomong geus teu meunang molotot kakolot teh. Pa'arsalna alaihi mutaufan mata aina teh topan angin puting beliung wal jaroda wal kumala tsunami pepeling loba budak nu doraka kakolot. Cing inget ye kunci kabarokahan teh ieu aya di Inung. Ridona Allah tergantung ridona Inung. Karunya Inung teh ngalakeong. Ngarit bapak teh. Aya deui nu kieu. Inung geus kolot. Bapak geus sepuh. Anak ka Saudi. Ngurus incu sapopoe. Lain senang ka kolotnakeun bagi ripuh ka sepuhnakeun. Baheula ngurus anak, ayeuna ngurus incu. Incu nu lalaki teh ceurik, aki yang ka mama. Red kana foto anak, fotona teh dituna dina bilik make cucuk sate. Jauh di mata, dekat di hati. Apalah hatinya real tanpa kehadiranmu di sisiku. Ari wesel manggeus datang ngadenge beja anak rek dipancung. Mak, cek anak lalaki teh incuna. Aki yang ka mama. Diganong ku akina teh dibebenyokeun meuli kerupuk lada. Di air
geus bari make kaos sangsang nomor 34 karohok geuningan da dituna wae dina paku 7 cek akina teh ka incuna tak gendong kemana-mana incuna ngomong enak dong mantap dong cangkel aki maneh mata kunaon Mbah Surip maot lain loba ngopi loba ngaganong balik di warung adina di ais ku nini nah make samping kebat baru-baru kat jadi panon da mirun wae seuneu ari kitu teh masalah nini da dibere gas teh kalaka dijual manjarkeun sieun ngabeledug ma yang ka mama cek ninina sakedeung deui mamah balik mawa onta dengkleng dengdek anaking di ayun ambing tong rungsingnya kedeung deui mamah balik ti Saudi yang ayeuna ulah tong di inung maneh ka Saudi bapa maneh kawin deui urang ge nyaho kawin teh ka orang Cikeni geus ya rajet hirup teh euy mit amit aing ih kalolot kakolot kitu ih loba anu kitu teh teh hei cing rek nanya ya hei ibu ari barang berek kakolot alus ayeuna alus keur hirup alus keur sehat alus geus gering alus geus maot keur sehat bari aya nah atuh ari masyarakat sok kieu inung aya bapak aya imah ku taneuh ayo inungna aya bapana aya imah geuning ku taneuh darwa inung maot bapak maot dikeramikan makam dengekeun tah saha tah sok ngeramikan makam bari eta makam teh taneuhna taneuh batur dengekeun ieu panek dijual ku batu teh dipake sakola dipake pasantren ayeuna keramikan mah inung teh keur aya taneuh sorangan mah aya nu ngagugat jarang pling dah heueuh hayo da lain bejanya ari keur aya inung di antep inung gering ngariung kabeh pejuhna teh cek anak lalakina ka inungna mak yang abon nyamanya cek anak awewe teh bodengnya bodeng ajengan ayeuna mah bodeng teh 6.000 naik punten ajengan ayeuna mah kedah disesuaikeun pan ngajina geus 3 kali ya wayahna we bodengna naik ajengan ayeuna mah aduh bodeng geus teh yu inung gering inung yang abon bodeng atunya ari bodeng nate genep eusina teh anakna ngenong kabeh 8 inung teh teu kabagean Allahu Akbar tibang beresane keresek hideung jelema ayeuna mah karari itu kakolot teh ari inung aya diantep ari inung gering ditatawaran inung cager disingsieunan bedagong matong ngabaso bisi nyeri beuteung dibere teh caina atuh ngayar Kang Haji sanes baderia ieu mah motivasi kasadayananya salah sawios doa inung doa bapa teh dina pada izabahnya sami sinareng doa nabi ka umatna matak jelema anu doraka ka inung ka bapa kaluhur moal buahan ka handap moal akaran hirup moal pati walagri dengekeun tan doraka ka kolot heg hayo rasakeun nek ka ditu ka dieu oge inung atuh sumberna doa teh mah inung titah marap Manila Manila geus gede dijual tuh kabagean jang ari Manila ka mana dijual mak pake meuli naon HP ari pek teh anakna teh hayang daang eta we HP letak kapan hayang daang ari eueuh sia Manila dijual cek inungna teh letak we HP letak lamot hei barudak wakul kaulang karima ngomong kudu sopan pulang sekolah baca salam cium ibu terang dina kitab risalatun nikah
awewe anu cium tangan ka salaki sarua jeung nyium hajar aswad. Hoyong nyium hajar aswad. Acan laku sawahna ge. Ibu hoyong tak ina balik rajaban. Langsung dicabak eling mama. Istighfar. Teang wah haji. Jang teang wah haji jang. Maka sarumahan. Atuh udah biasa getara. Der sia cium tangannya reuas atuh sia teh. Ah, lieur awewe ayeuna mah. Ari ka anak kudu cium tangan, ari ibu tara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Salaki kuli macul kuli tanur anak sekolah di Sanawiyah Nurul Bayan. Balik sekolah teh. Assalamualaikum, dibuka ku indungna, keur gorah geroh we bebersih. Nadulang geuning nyangu oge, make tetenong. Batur mah kulkas ieu mah ya we geuningan dina dulang ditutupkeun moal kucing. Berateun ucingna ge. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan ka indung teh. Jangan geus balik, tadi mah kenalan, ta'aruf jeung rerencangan. Kumaha sakola betah di Sanawiyah? Alhamdulillah ngan hayang bari ngobong. Hapan aya beja cenah di dinya ge aya kobongna. Mak genah boga anak cium tangan ka indung nya ge balangsak. Hate nu jembar nu penting mah. Imah balik sakola buuk beureum. Koneng. Gohejo ning juga rambutan can asak nih aduh. Calana emo nih aduh pensil ngasupkeun ge kudu make kantong kresek nih. Emo teh singkatan ese modal. Ari kaluhur badang. Ngagayo calana teh ciga nu kababayan. Bari make rantai calana teh eta budak teh ngajuruna di bengkel ajengan. Aduh ampun. Ari ngomongna Indonesia sawareh kamu dicari-cari ke sana kemari ari go kareupeun. Aya semah di Jakarta silakan duduk uyup caina. Aduh paduh eta jelema geus error teh mah. Berarti ngadang intisari tah. Mak, mana bapak? Kanang doma. Bapak. Tong gandeng doma nek ngajuru. Bapak jual doma hayang HP, moal sakola aing mah minggu mah heuda pare. Loba ajengan nu budak ngadat ka kolot ayeuna hayang HP. Sok bating aya di dieu ge. Da kuring mah baheula sakola bari masantren bari sakola di Bandung, di Sukabumi, di Manonjaya teu make HP demina ge. Budak leutik TK hayang BlackBerry bedegong pejuh teh. Coba lain beja teh oh aya nu ngamek ka kolot. Jual doma yang HP. Cek bapana teh lah daripada HP mending doma. Doma mah 1 juta ge komplit aya ceurian. Budakna teh gaul emong doma mah teh bisa nga SMS. Pencet ku sia ngaberele. Sebel. Ayo. HP boga ayo. HP boga hayang motor demi nage. Loba nu ngomong ka kuring curhat. Ripuh ajengan ngurus budak zaman ayeuna. Maksudna kumaha? HP geus dipangmelikeun. Ngamek ka indung ka bapak hayang mot. Jual sawah. Jual sawah jual. Hayang daang letak ku sia kenal pot. Saha tanu sok ngajual sawah? Dengke kita. Saha sok ngajual sawah saha? Lamun bapak isukan ngajual sawah meuli mobil cilaka hirup ngabejaan. Dulur kuring di Cipanas ngajual sawah ka Grand Apple, ngajual sawah ka Grand Hill, 3 tahun gagayaanna mobil. Ayeuna balangsak teu boga imah-imah acan ajengan. Saha nu sok ngajual sawah make meuli mobil? Lamun ngajual sawah dipake sakola budak, ngajual sawah dipake masantren HD. Ngajual sawah gagayaan pakai mobil mah cilaka heg tong lilating 3 tahun geripuk. Saha nu sok ngajualan sawah? Nek dang ti mana? Hah? Kenal pot letak. Nek nginum uyup cai aki. Ngajurujusnya. Hirup teh kikituannya hayang gagayaannya. Urang mah boga mobil teh ayeuna baheula mah ka dieu lah teu make mobil 2 tahun 3 tahun teh. Ku kumpul ajengan. Rada awis ayeuna teh bensinna saen ieu mah mobilna. Ieu mah barudak hayang mio anu racing sporty biar gaul gitu men. Cek indungna teh mamah mah teu men. Teu gaul. Bedagong udah hayang mio. Cek indungna teh mio mah maha mending ulin we atuh jeung si Mia. Moga si Mia mah teh bisa digas.
bisa direm. Hiji 10 ke anak yatim, 70 ka dulu, 700 ka inung ka bapak. Inung beres dikamekahkeun bapak mitoha adi ya ngiri di teh tina mulut tina rajab kumpul tengurangan hirup teh kakolot. Ulah ninggalkeun ka imah papajar ka Ancol. Papajar ka Palabuhan dina Kol Dugul. Ngadaang layur balake cerakan di pasar monyet. Hari inung ngelay daang yang selar. Cek inung nanti ayah beja cina anak papajar mata diajak ente ngan ditah ngadaguan imah we. Masya Allah ya kan. Kakolot karar itu bade teras-terasan kasepuh gitu. Kamari ngaji bapak di Cugenang, bapakna tukang tani, Kang Haji eta anakna jadi dandim. Berkah kunya kakolotna. Hayo kakolot kudu sarupan. Lai mah inung maot, anak teu datang. Bapak maot, anak teu nyaho, di mana makam nu jadi bapak. Sedih hirup model kitu. Terakhir, lamun hirup hayang berkah salat berjamaah. Paingannya lamun masjid cenah beuki alus, pasantren beuki gaya, imaroh idaroh jeung riayah moal aya. Da heueuh teh kanyataan. Baheula mah masjid teh ku palupuh ku papan. Handapna kulah, parenting nyuguhan ajengan aya rajaban. Bedahkeun cenah rek rajaban ke peuting cek DKM teh. Jang saha ajengan ya nila, eta jang kori nila mah. Ari Lukmas, ajengan bubalik. Ari urang kumaha mujaher barudak mah geus. Baheula mah kitu da. Mujaher geuning huluna badak awak begang nih. Rubah ke sungut ini teh mujaher nu ngarubak wae teh. Pinuh imaroh idaroh jeung riayah teh. Beres adan nadom Jibril Mingkail belah wetan eling eling umat blakulon ya Rabbi bil Mustafa kamara sigit jang ngong adan di warnet ayeuna ajengan heg tinggal ngarariung di warnet palurah ngong adan teh caricing di terminal ngagalitar masyaallah masigit baradag eusina beres maghrib teh geuningan nek isya ge tara baralik baheula mah nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatan lillahi taala anu salawat nu wiridan ku batu ning meunang ngalati wahangan aya nu salat sunat aya salat tasbih nah geuning teu balik wang tadiru salati ba'da salat nunggu salat saatos salat saah ijabah kanggo ngadoa mata kasadayana masyarakat di mana imam teu acan rengseng ngadoa ulah uih naha bilih dina waktos imam ngadoa dikabul ku Allah bapak balik atuh teu kabagean nek naon baralik nu beunghar ayo cocok teu nu beunghar tong uih cocok serang gaduh leres teu bumi tos gaduh cicing nu beunghar mah bener teu nikahkeun ka Isa sabaraha urang di masjid yang teu balik nikahkeun ka Isa teh baralik wae teh nu beunghar rek naon balik nu segala aya taina nu balangsak nek naon balik eueuh nanaon ente komo harek naon balik daangeun eueuh imah teu boga rek naon balik da balangsak pamajikan eueuh ka Saudi balalik we di masjid mah loba kararange ari ngusuk mah eueuhanna eta 2 jam ngusuk ari ayo we cicing tara ka mana-mana apal lah pokoknya bu ibu ya wa tanzilu barakata fi darihi lamun jelema nu sok kalaksanakeun salat berjamaah awal waktu di masjid nagara barkal barokah Brunei jeung Cianjur lega kene Cianjur beunghar Brunei Paji lamun Inggris ayeuna mayar hutang ka Brunei 1/4 pulaunya habis itu dipakai untuk mayar hutang ka Brunei. Amerika teh boga hutang ka Brunei. Inggris bogaeun.
Nah eta negara leutik ari ku berkah sabab di Brunei mah ngong adan teu kengeng aya nu jalan mobil. Di Brunei mah punten Bapak Ibu hampura kaca mobil tidak ada yang hitam, putih, transparan. Nya ge leutik negara berkah. Di Mekah Pak Haji ngong adan, nu dagang teu aya nu dagang. Mamnu dilarang ruh ka masjid. Toko emas ditutupan nya. Ku spanduk hek di urang ngong adan Allahu Akbar Allahu Akbar cek pamajikan teh Kang adan heueuh lain komat dud Allahu Akbar tah Kang komat tah eta mah komat lain adan ngopi batur komat ngopi batur adan udud tak musibah we kahirupan teh eueuh kawala geurian di Mekah hujan jarang cai jam-jam eueuh nu saat sok iraha ngadengi cai jam-jam saat pancek akal manusia mah eueuh hujan atuh eueuh cai di urang kamari halodoh 3 minggu modal gampang behese di Mekah lamun Bapak ngalaksanakeun haji tamatu ifrod jeung qiron tamatu selesai sembelih kambing dam isaah badak doma teh di ditu mah eueuh jukut ge ajengan ai di urang jukut di ditu di dieu doma begang anu ngaritna leuwih begang ti doma ayo Paji mama kanang sapi aya nu nguningakeun pupus teh ningalkeun sareng 16 hektar dugikeun ka emasna ge seueur pisan tingali kahirupan ajengan jarang ajengan bisnis ka ditu ka dieu ngaurukan santri sapina Fatul Muin Imriti Tafsir Jalalain Johar Maknun Alfiyah aya ajengan balangsak can ngadenge aya ajengan kismin tingali ajengan usaha jarang samping BHS tuh tingali eta lain menang molik pamere tinu maot hayo sok Pak Haji anak sarjana anu ka Mekah imah sakola anakna jadi PNS mata kayak keberkah berjamaah hirup teh atuh tong gede-gede ya Ustad teh singkatan usaha tara anak daras nah nyari Ustad anak ngalobah wae udah kadinya-dinyana hiburanana manya ya Ustad Facebookan aera tak tingali ajengan sok marake samping eta teh lain burut meh gampil praktis gitu loh lain bohong demi nangke ieu ge ustad teh singkatan usaha tanpa dana jeung moal aya geunahna jadi mubalik moal aya geunahna jadi qori ajengan ye 1 jam cair eta we geus ajengan mah 1 jam cair ajengan dianyuk teu hayang teuing aing mah beres ngaji teh sasi payun mah nyayang dianyuk mong awas panitia ya jeung geunahna jadi ajengan teh teu mulangan demi nangge beres ngaji teh angsulan can pernah mulangan urang mah da lain tukang aqua genah mata ge berjamaah dong wa yakunu badanuhu sahihan dalam kitab durah orang yang selalu berjamaah sehat ajengan empi tingali heg ngaurukan santri masih mama pasir terong ajengan elim 80 Kang yuswana akang sabaraha Kang Haji 72 tuh mereka ini sekar ayeuna barudak leutik 24 geus kikieuan ini kebangahakan baegon jeung intisari nya heueuh atuh nu kitu diurinum narkoba no bala-bala yes intisari no adem sari yes bareng ieu jablay no janda yes aduh ayarana di dia airana di payun jadi ajengan teh seger ieu mah ini di hareup atuh urang teh ngural amit
Keur maukur ngaji unggal peuting hayo we nyang hareupan ini dasa eungap atuh. Bu, tukang dagang, takbir pertama Allahu Akbar lebih baik daripada seluruh isi dunia. Moal aya nu wani ninggalkeun salat berjamaah lamun terang kana manfaat padilahna. Loba nu teu kabita ngong adan teh ngajaradog teh teh. Nyaretel TV teh teh. Baheula mah magrib ge pinuh, isya pinuh, subuh komo baheula mah teu make speaker eueuh baheula mah, teu make karpet, teu make keramik. Palupuh baheula mah. Matak beres salat subuh teh carorik. Lah inget kana dosa, irung kacepet. Baheula mah ku palupuh. Ayeuna mah masjid gararaya, make kaligrafi, make neon, make son. Imaroh, idaroh di ayah mana? Magrib tilu jajar. Amun Persib teu main. Persib main tiluan ngajajar. Atuh kamari 4-0 ngajengan Persib menang tuh hade teh. Monya aya salat magrib masjid badag tilu jajar, isya 2 jajar, subuh 2an ngajajar. Anu adan eta. Anu qomat nu jadi imam, nu jadi makmum ente ka mana si teh eta ente nu penting nama sare we teh. Hei berjamaah ieu teh bade diteraskeun kumaha pulsa. Bu, ibu sate acan diteraskeun ajengan ari sorban teh aya ciri khas. Jamaah lamun aya nu nganggo sorban kieu kelompok Hadromi, Sudan, Yaman, Syria, Aljazair. Arab Saudi ajengan pan di dieu ge aya dodolan geuning. Tanyakeun ka ajengan tanu geus ka Mekah. Aya deui geuning anu di bulan sirahna aya AA Gim. Agi masuk di beungkeut nya sirahna nya. Riut mikir anu ngora. Mata kurang mah teh di beungkeut da teu riet. Nek riet kumaha da teh boga anu ngorana ge. Aya di nu sorban. Nini nyeri huntu. Aya nu sorban kieu. Jainuddin almarhum betul. Aya di ajengan nu sorban teh kieu. Bung Roma. Cuman tara ningali TV si Oma. Judi treo menjanjikan kemenangan pret. Eueuh nu beunghar tina judi. Sorban kieu teh Bung Roma. Aya di nu kieu teh Pak Haji. Ratu kecantikan Miss Indonesia. Aya dinu sorbana kita ajengan tukang jamu. Apaan ari si Ayu? Apaan si Ayu masak dikit diganong ning di bahan. Sugan tara ngajamu sugan. Nizi Naruto Wulan Jamila. Ayat-ayat cinta Manohara. Aya anu salat subuh di bulan ku sorban aya. Ai subuh ini kade di bulan ku sorban aya. Mitoha. Muriang. Aing geus paranas diri satu dah. Anu meh tiasa tilu we nya. Urang doakeun sadayana peziarah, mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah. Ibu-ibu anu nuju icalan, anu nuju dagang disabuneureuun ieu lemur, didoakeun sing langkung berkah. Ajengan didoakeun nya Nurul Bayan sing langkung majeng, murang kalina sing soleh saroh lehah. Ibu-ibu sing tiasa ka Mekah, ibu hoyong ka Mekah. Sok catet dina manah ngajamna dinten Rebo bulan Rewah. Jadi ngajam dina manah dinten non Rebo, sasina sasi Rewah. Naon hartosna ngajual kebo jeung sawah.
nanas didengekeun cuk nini teh make ka dieu atuh. Jadi serba sulit jeung nini mah da. Kamari eta aya nu kolot nini ditanya ku incuna teh, "Mak geus salat can?" "Geus, ngan eueuh deungeunna." Mah nya aya salat jeung tongkol, anya eta nini mah sok karah ritu wae. "Mak geus salat can?" "Geus, cenah ngan eueuh deungeunna." Mah nya aya salat jeung tongkol imit-amit. Ajengan sakitu bae anu kapihatur, daun sagat, daun nona, katuruban daun awi teu ayeuna sugan jaga palukman diulem deui. Buah pepaya, buah kedongdong maafin dong. Buah tomat, buah peuteuy, tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.